ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalan anak wa amilus sholihati, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha ya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajian diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah sia paehan naik iman bae ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan, iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Oh, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun seran sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah ieulah ulaika ashabul jannah. Surga. Geus murah jasa surga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah, lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu Akbar, kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah teu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok, pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok, berarti kan agungan kene cincin.
Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Ari Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula mah aja. Nek salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qadaan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kaburagan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli pada subuh rakaat ini adaan. Allahu Akbar padahal jam 7. Itu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qadaan Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qada nyanana. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qadaan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh masalah. Mun kieu mah saya salat enggeus salat zuhur sabarakat 3. Ieu budak kudu diservis ye. 3. Ke asar saya salat enggeus salat asar sabarakat 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilu solihat eta geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kitu mah cak Gusti Allah ge lan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emang nyana mah salat kos kitu salibas Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum beres. Sia geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing. Sakumaha trail budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha. Ngadalil coba eta. Iya teh geus. Geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang geus bah kulo mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Nah, sepenting salat bae dek khusus dek henteu ayo salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku khusus. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngaji la nukallifu nafsan illa usaha. Oh eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantak la nukallifu nafsan illa wus'aha. Enteng geus
Masya Allah karim. Pokoknya nama iman ke Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husuk tapi aing osok. Puasa aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu kayak panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Je, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad. Teu. Asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa mahallil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedeng teu bisa ngedeng nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing di khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah Maha Agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya
edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena dia hayang rada nyaman bae sabar duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwak lagi eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mangga mah kos kitu deuk wadet penting wae mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan ulah kaasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah gua geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atulah gitu kan emang nah Gusti pelit dan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge dia ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon?
ieu kahuruan teh Masya Allah jaga teu nyaho cenah kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuh di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh nya mah ngan sakadar nyaketan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiyah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq
Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meni ceurik? Inget kasorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha. Ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa. Sukari rada garentet deui aing ye. Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetang jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna komo teu diberekna. Aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae eta urang aing nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Ja atuh urang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabatna saja. Iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai tadi bae lah mendingan nu haju jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget
ngongkong setik aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan ka nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana nu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun henteu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihakalkeun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bidzati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nama la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangana teu khusyuk irahu su aing sih emang teu khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaanana pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang beunang apan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wusa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak
ku embung-embungna husu burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot aku taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu kek kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isina aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nanti ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngusur atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ieu kelek-kelek atuh henteu sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas ka dieu kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak
Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulan teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga. Oh nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanyana di surga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi, dadah ka dieu. Sia teh ka neraka, aing rada kebal jaket nerakana. Emang kunaon gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana jakena. Aing tukang ngoyak-ngoyak si Mbak jakena. Kasaror gak kabeh geus go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul ku di surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaranna aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta aing batur diondang aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur kana apa akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca getilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak
tiga intina inten berlian tekudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyarita keunana tajri min tahtihimul anar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal trek cai datang tajri min tahtihal anar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asa berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulah ngredit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun teh ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungan aya di pagar surga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge bukan dipasantrenkeun ban keur ieu balik mah lulu panjana sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba berangkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak tuhan pokoknya mah iman naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu
soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu hari mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu teu bisa bah minta dicepetkeun gitu akan sufa Ibrahim al-Abi Allah alam bimuradi teu aya maca istighfar namang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar macakeun hampura mang mentakeun hampura tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanggikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana dina bahasa Arab mah beda amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajangjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajangjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapak janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha anu ngajangjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna ya ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena mentak Al-Qur'an mah teu meunang sambarangan dibaca sebab geus mah hakikatna geus mah majazna geus mah kinayahna geus mah ngamarje-marjekeunana tah anu ngajelaskeun janji nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha ya Allah ya Rabb lain pagawean leutik-leutik koregana kudu teangan heula di Bukhari-na kudu teangan heula di Sunan Abi Daud kudu teangan heula di Ibnu Majah coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau'idah iyahuna kitu ka bapana jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau'idati wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunana tapi teu meunang ta Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi emang jadi kiai kok jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu mantap gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedena gelas kiai pohara teh mah ai ke di kitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif saha ieu rawina masyaallah karim kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahana ansahan saha ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi kiai asa jadi mama komo dibuya-buya betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh tuh kan ya Allah ketika ditanya masalah teka jawab aletik jadi jelema masyaallah karim nah ieu hese keur carita hese we gola teh bisa ieu carita mun ditanyakeun coba teu bisa teh eta hese ya Allah ya Rabb hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi kebablasan carita rawi teh nyaho pisan kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa asana ana a'lamu aing pang nyahona
bablas garang mukotil tak iya teh nyaho pisan nya malah mun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 maotna tanggal 9 riwayat hidup kieu B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nya teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding sana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Bahsul Masai aya tanya aing asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh nyaho kabeh ku takabur aya bae lawanna wali di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan ai wali mah tilok make jas hina gitu kadelina nu make jas mah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nanya cepet nanya naon lamun kajawab aing dik guru kasih je atuh kajawab teu kajawab ge jai mah lain teu kajawab jak kira teh aing gugur bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepet hiji sagede kumaha peujit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha teu bisa ngajawabnya oge sakian aja ayo tah jawab geus ya jawab wali atuh masyaallah teh sambaran ayo coba amun sia jaho eta peujit sireum saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon lamun sahabat saha lamun wali saha ayo aing mau ka indit di dieu heulanan ulah make otak sia tapi make riwayat nomor kedua nu nyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita saha nu nyukuranana cepet sia tetep teu kabaca ku nya hampur aing palebah eta mah aing teu bisa ngajawab mantap ulah somong sia ye wa fauqa kulli dzi ilmin alim disahuruheun lasaluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur ye aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mantap kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pintarna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli tah mah dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok cilet-cilet atuh biasa bae ngarasa mah ngarasa bae ulah sok cilet-cilet kos cangkurileung biasa bae nah ieu ge ieu sekedar gambaran Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh dek mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok Kangjeng Nabi Ibrahim maca istighfar lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah barang nyata-nyata menjelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas ka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapak teh aduwwun lillah tabarra'a minhu tabarro'a merdeka Kangjeng Nabi bebas Kangjeng Nabi Ibrahim lubar Kangjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa tarakal istighfar
embung mangmentakeun hampura Kanjeng Nabi Ibrahim. Tuh. Jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik. Can aya perintah ti Allah. Tanda-tanda mah geus apaleun Kanjeng Nabi Ibrahim teh. Bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah. Nyanggahakeun ka Gusti Allah. Kan aya rasul mah kumaha wahyu. Can aya wahyu. Sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu. Jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah. Jaloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kanjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kanjeng Nabi ribuan jutaan manusia. Eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kanjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin Masya Allah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jag hirup urang mah kos kieu ambalaya rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh Kanjeng Nabi ngalayan deuk sakarat teh kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurang kadereuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kanjeng datang deuk kumaha coba ieu Masya Allah tak eta lah rahasia-rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus suku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh aduh anu piwalieun kan kadeuleu ku mama oh jadi mah piwalieun tukang adu kotok di beat ai kiai teu di beat geus bae pan jadi riweuh nya tukang adu kotok di beat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu di beat-beat eta bahkan kehebatan mama nandele oh jawali bae piwalieun je mantak jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula sia wajung ngadu kotok we tungtung nama la ilah ya jadi saencan Kanjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu benerna bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kanjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja ayuslima supaya asup Islam tapi barang jelas lain kafir musuh Allah tabarra'a minhu geus teu baca istighfar dari Kanjeng Nabi Ibrahim geus teu inna Ibrahim la'awwahun halim Allah alam bumara desanya Kanjeng Nabi Ibrahim telah awahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara mantap kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi nomor kahiji Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadua Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Isa eta ulul azmi jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu Kanjeng Nabi Ibrahim ulul azmi matak di dia jelaskeun la'awahun halim
anu pohara pisan tadarruna anu pohara pisan ngadoana anu pohara pisan dumadeus da ka Gusti Allah atur anu pohara pisan nahan pilarangna Kanjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kumaha kos Kanjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kanjeng Nabi nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kanjeng Nabi nu mataca Kanjeng Nabi cintailah fakir orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya cintailah miskin sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya mana orang yang lebih miskin daripada saya urang mah dibere embung tah diuk jeung nu fakir miskin teh bau hayangna jeung bupati begitu bangga urang lamun diuk jeung bupati jeung gubernur jeung polisi puguh deuk nangkep jeung teh udah mah itu bangga jeung fakir embung ya Allah ya Rabbi aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir teresep ka miskin mantap Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum Kanjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang mah sebab naon sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeuna mentak urangna boga karakter embung dipenta hayangna dibere bae urangna boga karakter hayang dibere mun boga karakter kos kitu coba kuari nurutan Kanjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere adapun dibere bahasa tapi embung dibere ngan hayangna mere nu mantap Kanjeng Nabi nyieun Kanjeng Nabi Ibrahim nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah deuk dagang deuk ziarah deuk silaturahim nyieun pos didinya besi kapetingan tah tempat gendongna besi hayang dahar tah dahareunana jeung ngalayanana ya Allah ya Rabbi pohara mah Kanjeng Nabi Ibrahim pohara moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kanjeng Nabi Ibrahim barahan dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa datang ka pamajikan minta cai kunaon salaki teu dek barahan berarti pelit ya sebenarnya tuh cak mamang teh coba saha salakina besi sia anak pelit teh urang mah wara ka pamajikan ka anak ka incu jang naon teh ni ulah mah ka batur da ka pamajikan bae lah dah pamajikan teh tah pamajikan teh ayo sia diloloh ku ai menang sabulan teh ai anting kula ka mana dijual eta pake jalan tuh atuh pecang macam moal ele pecang mah otakna beuh pohara Kanjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat Kanjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapa yaumul kiamah wajah bapakna teh geuneuk kedaul sinaran mangkerut anu luar biasa kadeus sedih jeung prihatinna katembong ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka kapangi jeung Kanjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa cek Kanjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak malayangan sia aju begitu atuh geus deui aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deuk dikumahakeun ayo dibawa ku Kanjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah diusulkeun ya Rabb haza abi Gusti ieu teh bapak abdi abdi teh aya sebab bapak abdi ieu bapak abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh
payu khizin azab min abil abad. Mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapa. Ieu teh bapa teh dibawa ku abdi teh ka Gusti. Ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti, abdi ka sorga, bapa ka neraka. Abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga, bapa mah kekerlekan di neraka. Pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya. Kumaha jawaban Allah? Yaqulullahu ta'ala, Ibrahim ulah jalir ti janji. Ya panaon? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Janji aing pan aing ngaharamkeun surga ka kafir. Lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia. Lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia. Dunia penuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit. Tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia. Enggas dosa naonan. Sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir. Ini haramtul jannata 'alal kafirin. Eta janji aing. Gusti atuh geus kieu mah kumaha? Henteu kok kumaha? Aju kumaha teh? Ya Ibrahim matah tarijlaik. Naon anu aya di handapeun suku sia? Coba adeuleu. Barang di dulu horeganan aya binatang. Wah, nunduk yang kerem ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Idzan huwa bi tubadiyahun mutalattihun. Ieu kromo dan luar biasa. Ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tapi ijideun sia. Jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu munafik. Urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyaela kafir. Urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyaela musyrik. Eta teh sarua jeung jelema nu pagjore-jorana koromod boro-boro deket urang jauh ge ku urang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod. Itu urang mah di bos-bos Bang. Bos, siap bos. Sepatu tuh bersihin dulu. Ya oke bos. Berangkat. Oh, bos. Nah, ini waktu sholat saya mau sholat. Jangan sholat dulu. Iya bos, oke bos. Kurang madak tinggalkan sholat. Lantaran buka deleuna kasep si bos nak mau bos nasi inci mah. Bibirna berem, bir merah. Nah, lantaran teu boga pandangan batin, lamun boga pandangan batin, bos teh koromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Nya kubata perang coba. Lamun memang pandangan orang model kos kitu. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere dedeleuan ku ih, cak Kangjeng Nabi izin padahal bapana teh, padahal bapak teh. Matak dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ayo kadu, bi qaimihi, ayo ka pinar. Langsung dicekal ku Kangjeng ku izin-izinna. Sanggeus izin barangkeun ka neraka horeng bapak. Nu nganarakakeun bapana teh Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan lempek dedeleuan lain jelema. Ye atuh urang ge lamun neuleuh pamajikan urang lain tuh sampean aju bae kan. Iyalah. Jadi dedeleuan Kangjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah. Bapa sia teh kadeleuna bapa. Ya nu aslina. Teh kudu ku Allah, teh kudu ku malaikat zabaniyah. Seret ku Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan bujubar bae. Ditanya, "Ibrahim, eta teh bapa?" Tapi kok dibawa lain bapa kadeleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teh daek salat teh daek ngaji teh lain anak kadeleuna. Eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak. Mari batak ditampilingan ge ku urang teh. Aju bapa anakna nampilingan kolot deui. Wah. Orenganan anak neuleuh bapa lain bapa. Dasar pagawean sia tah mah kos kitu. Nah, robahkeun coba teh urang make cacaang sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hate urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik